tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung dalam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi hiji manu perwatakanana manehana nama apik lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyieun panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi burung merak cek manuk merak daya hirup kikiran bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae
bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kalengitan Merak anu biasana pamer bae nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana Merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah teh jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabla itu dah manggil saja halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha Bang bagus dah perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh Kiai Golkar goblok mantak ajur-hancuran Kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ka ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus di sia nu ngomong aing teu ngomong teu naon hayam Merak kabelah dieuna eta hayam Merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok ka luhur itu cahaya bulan Masya Allah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teh ngahormat ai baheula mah isin ku Merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh hayam Merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dieu teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka hayam Merak kabelah dieuna hayam Merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak hayam Merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam Merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing mantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus ti baheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan kana cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe
Aduh, Masya Allah. Oke, pamajikan Haji Pendi kamu ngaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutan kan kak. Haji Pendi teh oke deh. Aduh. Aing cak Haji Pendi dibere pagawean nu kieu. Ieu mau gajian. Dah, iyalah manuk merak. Contoh seperti manuk merak mengisolasi diri, lockdown. Jadi diagungkeun, dimuliakeun. Santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae. Tapi kudu lockdown sorang cicing orang pukul boga saung sorang ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasa ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten mah bener serius ya serius ya cek kula teh sugan teh uzah orenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan Kiai anu ti penting mal kapan kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh Kiai teh hese bae bae kapangi jeung Kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa sapuasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapanggih jeung pangeran jadi hayang kapanggih jeung pangeran teh ya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri
urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos kitu teh ieu lain carita piceunan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang ka kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginingna pangapitna panggilena sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya merak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunnan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun gara urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teu di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kaneangan dana haul 100.000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong ya bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haul beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kunaon beakeun poing kabeh pake jang haul bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah
Urang ngaji gedek di mobil bae. Nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mapan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik. Ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae. Emang aing teh nyawa-nyawa aing ge. Wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia. Sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nokos itu moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun nokos kitu hese Hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebenya nage flu. Aduh tuh bisa hadis yang keur flu. Kanu sugih mah flu ge datang bae. Eta hijab. Aduh lain podoli ieu. Podoli nu sejen ngan guru nama ieu. Aduh, Gusti Allah hijabikeun cerita hijab mah. Eta mah contoh doang kurang. Ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mentak udang di peuting teh berat, eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2, masyaallah, itu peuting teuing ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh. Kebela jam 3 golepak deui. Hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kari tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu ga aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tah mah perwatakan sia tah mah urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab mantap piceunan bulu bakal ngeunah yang ibadah urang hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jore bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu nyararah bae ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti bas sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti
bisa eplok cendol gitu Gusti tolol siapa nafsu kene bae ya dedelean urang mah dedelean nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedelean nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal geudang ibadah nu tadi nama maca Quran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sika henteu balikeun masyaallah kari contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luan teh kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luan teh kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus atuh kiai ka mana tah kitu menang satahun kiai kene bae atuh mama sih masyaallah aing sadakolot masih kiai kene mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain ulah sebut kiai isin lamun dilembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas lagi nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga po aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa komo aqua bata mah akan ditawaran nanti bawa geus ku kiai teu aqua maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baib tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hese
Kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut itu batal. Nah ieu mah hitutna keluar bukur. Eta si batal teh nya nyaho nya. Jadi kita memun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai. Bang setan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara aya merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebeungkeutan ada ieu teh bebeungkeutan jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak banding kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh kudunya henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibanggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun minah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nyieuna masyaallah nikmat teu hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pang bloon-bloon aja mah ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah we susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai hiji maneh kanu perwatakanana manehana nama apik lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal aja lemah ngajar bebeng da nu gitu ngaranna ayam rak nembongkeun kehebatan pribadina bungkus
bungkus nanti dikit asal aja jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos gitu. Jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dienembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu dah manggeus nyaho halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha bang bagus dah perkara ieu adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak acur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon aya merak kabladieuna eta aya merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok ka luhur itu cahaya bulan
Masya Allah kabladina sararopan hewan-hewan anu sejenna tengah hormat ai baheula mah isin kumrak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi andi teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabladieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana Sanggeus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli. Nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus ti baheula lockdown cicing di imah biasanya kalau tasbih hiji dua ayo takit jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah iya nu handal mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka mengaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cak Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah ieulah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang kudu boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaji tah pokos kitu teu kaji aya di Banten aya Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius mah serius ya cek ulah teh sugan teh uzah parenganan tong nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pamer anu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah
tersebut teh kitu teh. Tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae teh mah ngan sakikituna. Baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese baheula bae kapangi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu deka yang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita pice dan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung pangginingna pangapitna panggile sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos aya merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mandak aya bahasa aya merak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah aya merak saenggeusna buluan teu ngaliri ka bulu teu ngaririt ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya
nu mentek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab perasaan nang urang tani sanggeus dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ieu teh hasil jadi payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mah masugi ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 1000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah geus saya na di kantong bener ya emang ieu duit tadi ge ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh masyaallah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang gua beakeun paing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema masyaallah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nongko situ moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen kahijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh teu bisa hadis jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli ieu podoli nu sejen ngan guru nama ieu aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab mah eta mah contoh doang urang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang dipeuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu penting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan masyaallah kan tas blangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu ge aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi koski ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tama sabab doang
jaloba jelema anu gandeng kagandengan gitu hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti minta abdi kekuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab mantap piceunan bulu bakal ngeunaheun ibadah udah hidup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran aing mah nyarara hobe ongko tah iya belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun urang nempok panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempok bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueun nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena ketika neuleuh urang karawa ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaeun ibadah nu tadina maca Quran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajuz beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih ka henteu balikeun masyaallah kari teh contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabarwas sin jabarsalam alif jabarlamim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luwanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luwanta kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh jadi kiai batu nurutan sih mamang palu sih lain eta karena nambahan bulu nu kos kitu tuh bagus gak satu kiai ke mana tah gitu menang satahun kiai kene bae atuh mama sih masya Allah aing sadakolot masih kiai kene mama nukan terus kita tuna tambah bulu hijab
justru ulah orang lamun disebut kiai kawan ih aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lah aing manusia sebut kiai isin lamun di lembur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum nage kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba kuat bata mah akan ditawaran entar bawa geus kiai teh kuat maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema jadi tolaknya pada tolak tilu aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah tilu mah baim tapi itu kiai-kiai jeung mu itu tilu dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hese kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita membun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai beng setan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik itu urusan bebeungkeutan ada ieu teh bebeungkeutan jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir
nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nyieuna Masya Allah nikmat teu hiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa tak pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh ngomong jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjeleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon teh mah pangbloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah dengan rasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mana mah kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai bulu piceunan